Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna anak-anak ibu daramang? Alhamdulillah, mudah-mudahan sadayana daramang. Patepang deui sareng Ibu Siti Mariam dina pangajaran pangrumat basa Sunda. Ayeuna mangga ditinggal bukuna kaca 30 nyaeta ngalajengkeun materi ngeunaan pupuh. Nyaeta pupuh anu salajengna nyaeta pupuh Mas Kumambang. C. Panggelar basa nyawalakeun pupuh Mas Kumambang. Naon eta pupuh Mas Kumambang? Pupuh Mas Kumambang nyaeta pupuh anu ngagambarkeun rasa kasedih jeung nyeri hate kana langsaan sedih bari ngenes hate. Jadi pupuh Mas Kumambang yaitu pupuh yang menggambarkan rasa sedih dan rasa sakit hati, nalangsa serta sedih yang mengiris hati. Di dieu aya ciri-ciri pupuh Mas Kumambang nyaeta watek atawa karakteristikna ngagambarkeun rasa kana langsaan, sedih tur nyeri hate. Sedengkeun guru wilangan jeung guru lagu pupuh Mas Kumambang nyaeta 12I, genep A, 8I, jeung 8A. Pupuh Mas Kumambang mangrupa salah sahiji tina 17 rupa pupuh nu aya. Di dieu aya sababaraha pupuh Mas Kumambang anu dibagi kana babaraha kelompok. Ayeuna urang sebutan guru wilangan jeung guru laguna bari jawab pananyana. Kelompok hiji judulna Sobat Dalit, aya 2 pada atau 2 bait. Pada lisan kahiji atanapi baris ke-1 yaitu guru lagu jeung guru wilangana 10I. Pada lisan kedua genep A, pada lisan katilu 8I, pada lisan kaopat 8A. Pada kedua atau bait kedua, pada lisan kahiji atau baris pertama guru lagu jeung guru wilangana 12I, pada lisan atau baris kedua genep A, pada lisan katilu 8I, pada lisan kaopat 8A. Urang tinggal pananyana, salajengna urang jawab. Nomor hiji, naon nu dicaritakeun ku eta pupuh? Nyaeta jawabana urang kudu boga sobat dalit. Nomor 2, kudu kumaha ari jadi jalma? Jawabana kudu silih tulungan. Nomor 3, keur naon urang rea batur? Jawabana keur silih titipkeun diri. Nomor 4, diri urang kudu kumaha jeung batur? Jawabana kudu silih bantu jeung silih aping. Pananya kalima atanapi nomor 5, naha urang bet kudu silih titipkeun? Jawabana ngarah hirup henteu susah. Ayeuna kelompok 2. Judul pupuh Mas Kumambangna nyaeta Rajin. Sami aya 2 pada atau 2 bait. Pada lisan kahiji atanapi baris ke-1 guru lagu jeung guru wilangana 12I. Pada lisan kedua guru lagu jeung guru wilangana genep A. Pada lisan katilu 8I, pada lisan kaopat 8A. Bait kedua pada lisan kahiji 12I, pada lisan kedua genep A, pada lisan katilu 8I, pada lisan kaopat 8A. Urang sawalakeun. Pertanyaan nomor hiji, naon nu dicaritakeun eta pupuh? Jawabana urang kudu diajar rajin. Nomor 2, ti iraha urang kudu diajar rajin? Jawabana ti leuletik atau dari mulai kecil. Nomor 3, ngarah naon urang diajar rajin? Jawabana ngarah teu hanjakal atau supaya tidak menyesal. Nomor 4, kudu kumaha diajar jeung batur? Jawabana kudu diskusi. Pananya kalima atau pertanyaan nomor 5, bisa mere naon urang ka batur? Nyaeta jawabana silih mere atanapi tuker pangalaman. Ayeuna urang tinggal kelompok 3 nyaeta judulna hirup babarengan. Pada lisan kahiji atanapi baris kahiji sami guru lagu jeung guru wilangana 12I. Pada lisan kedua genep A, pada lisan katilu 8I,
pada lisan kaopat 8A. Mangga ditinggalnya bukuna anu kamari tos dijawab. Pada lisan kahiji dina bait kadua nyaeta 14i, pada lisan kadua genep A, pada lisan katilu 8i, pada lisan kaopat 8A. Ayeuna urang sawalakeun nomor hiji naon nu dicaritakeun ku eta pupuh. Jawabana manusia hirup di dunia teu tiasa mandiri atau sosoranganan. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri atau mandiri. Nu kadua, kudu kumaha urang hirup di dunia, harus seperti apa kita hidup di dunia? Jawabana kudu sauyunan atau harus rukun. Pananya katilu, perlu naon urang hirup di dunia? Nyaeta jawabana perlu aya batur atau harus memiliki teman. Pananya kaopat, kudu kumaha dina ngalakonan hirup, harus bagaimana kita dalam menjalani hidup? Jawabana sing sarwa walagri. Nu kalima, urang jeung batur ulah ngalakonan naon, kita dengan orang lain tidak boleh melakukan apa? Ulah sok pahiri-hiri komo jeung papasayaan. Jadi kita tidak boleh saling menyalahkan atau bertengkar. Salajengna kelompok opat judulna basa Sunda. Sami sareng kelompok nu sejen. Guru lagu jeung guru wilangana setiap pada lisan nyaeta 12i, genep A, 8i, 9a. Aya nu beda di dieu nyaeta aya anu 9a guru wilangana. Anu salajengna pada kadua atanapi bait kedua sama atanapi sarua jeung kelompok nu sanes aya 12i, genep A, 8i jeung 8a. Lamun disawalakeun nomor hiji naon nu dicaritakeun ku eta pupuh teh? Jawabana nyaeta nyaritakeun fungsi atanapi gunana basa Sunda. Nomor 2, dipake keur naon basa Sunda teh? Nyaeta dipake pikeun komunikasi. Nomor 3, keur naon gunana komunikasi teh? Untuk apa gunanya komunikasi? Jawabana keur nepikeun informasi atau untuk menyampaikan informasi. Nomor 4, naon ari isi komunikasi teh? Apa isi komunikasi itu? Nyaeta jawabana nepikeun pikiran rejeung gerentesna ati atau menyampaikan pikiran. Nomor 5, komunikasi teh dilakukan antara saha jeung saha. Jadi komunikasi itu dilakukan antara siapa dan siapa. Nyaeta jawabana jeung papada jalma atau dengan sesama manusia. Ayeuna terakhir kelompok 5 nyaeta judulna sastra Sunda. Sastra Sunda teh kagolong karya seni. Jadi sastra Sunda termasuk karya seni. Guru lagu jeung guru wilangana 12i. Hasil reka cipta genep A ku basa nu ngandung harti oleh bahasa yang mengandung arti 8i. Sangkan genah karasana supaya enak terasa 8a. Wangun sastra aya prosa jeung puisi. Jadi bentuk sastra ada prosa dan puisi 12i. Teu kaliwat drama, tidak terlewat yaitu drama genep A. Pupujian wangun sair nyaeta 8i. Novel jadi panambihna, novel yang menjadi penambahnya 8a. Lamun urang sawalakeun nomor hiji, naon nu dicaritakeun ku eta pupuh? Apa yang diceritakan oleh pupuh itu? Nyaeta jawabana nyaritakeun ngeunaan sastra Sunda, yaitu menceritakan berkenaan sastra Sunda. Nomor 2, ari sastra Sunda teh kagolong kana naon? Jadi sastra Sunda tergolong kepada apa? Nyaeta kagolong karya seni. Nu katilu, hasil tina naon ari sastra? Jawabana hasil reka cipta. Nu kaopat, make naon ari nyusun karya sastra teh? Nyaeta jawabana ku basa nu ngandung harti. Nomor 5, aya naon wae wangun ugeran? Nyaeta aya prosa, puisi, drama, sair, jeung novel. Ayeuna mangga salin dina buku paketna jawabana
diisi. Jadi sekarang silahkan kalian salin yang tadi sudah kita jawab bersama-sama di buku paketnya. Kemudian nanti dikirimkan jawabannya ke ibu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.